Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Mang Dina Mara. Kumada ramang dengan dia dina wargi, pamugi bae sararehatnya. Sehat jasmanina atuh sehat rohanina digabungkeun rezekina oge ditabikeun balaina. Aya dina lindungan atau nabi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wargi-wargi sadayana dina channel YouTube Mang Dina Mara. Atau nu cakatan tebihna anu mika resep lah karena dongeng Sunda sakali di sok sanaos semang dupikeun ieu dongeng tiasa ngajantenkeun landung Brahmana tiasa mulungan ieu carios nu saena oge nebihan ieu carios anu awona nya wargi sadayana geuning urang gumelar di alam dunya ieu wargi anu nuju ngantos-ngantos dongeng Sunda dina judul ngadu teluh nya wargi dinten dia bagian anu ka 28 hanca urang wargi bagian anu ka 27 nyarioskeun harita astam anu aya di bumi Nabi Sumini malih beredi aku keluargana nya kumargi para sentos nulungan teh ka astam sareng istrina kitu tah tak kumalajeng naik carita mangga ulujeun ngadangkeun edang-edang landung pang beberahmana. Saha arilah terahla tebi astam penasaran. Anak bibi nu nganis jihjina ngan teuing ka mana beuteung aya di imah. Keur ngarit kitu mangkaning tas hujan sok sieun kabancuh di jalan. Kitu ceuk Bisumini harita melangeun kanu jadi anakna bisi kumaha onam. Ah moalna naon bi sawios kumaha teh ye nyai geura beberes satu kadinya tok mirun seuneu kadinya atawa naon lah atuh ieu ye karunya ka bibi lah pan sukuna tatu geuningan ieu teh ceuk astam ka pamajikanana nuhun bi naon pi damelan abdi teh atuh ceuk Nisama harita nyai geulis ulah asa-asa pek we kadinya kumaha hidup anggap di imah sorangan tuh goah itu dapur eta bisi rekat cai ka tukang aya sumur wayahna digawekeun ku bibinya mirun seuneu naeur cai nyangu sakalian ceuk Bisumini nya mangga bisa wios ku abdi atuh kitu ceuk Nisama terus ngaleos muru ka dapur terus digawe sakumaha mistina teu kagok teu ngawagu da geus biasa ari kana pagawean di dapur mah. Wargi kocapkeun anu jajab teh harita. Cara lohoke nenjo kahayang kaayaan kitu teh. Lila-lila masararea ngarti yen Bisumini teh geus moal ripuheun teuing. Sab geus aya nu maturan. Atuh terus amitan sarta baralik deui ka imahna. Ngan si emang nu disebut Mang Dayi anu teu buru-buru balik teh malah poknanya ka Bisumini bibi ari jang astam jeung Nisama teh sanu sanyana eta tepung di mana jeung bibi kitu pokna kawas anu kurang satuju kana tekad Bisumini pikeun ngakubaraya ka astam Mang Dayi jang astam jeung Nisama mah dua jalma nu kacida hade-hatena daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah teu pundungan teu delitan dinyenyeri teu neuteuli dihina henteu malikan tapi kalah mulang asih ka bibi tah kulantaran kitu kuring teh teu asa-asa mang rek ngaku dulur we ka maranehna kahiji itung-itung nulung kaduana mulang tarima katiluna ngajalankeun kewajiban hirup nu silih asih jeung sasama umat pangeran kitu tah maksud kuring teh Mang Dayi ceuk Bisumini tandas jeung Daria nya syukur ari kitu mah atuh ngan wayahna emang moal bisa nulungan ieu teh ukur milu bela sungkawa moga-moga bibi teh sing tereh cager ulah katutuluyan teu da mangnya kitu ceuk Mang Dayi terus nangtung nuhun Mang Dayi mun ayeuna naon bejaan ka emangnya mangga
Leos harita teh mangdai bari ka imahna atuh di imah teh kari tiluan nyatana Bisumini jeung Astam katut sama teh. Anak Bisumini mah can aya datang. Jika mana mah kapegatujan di perjalanan da sok ngarit ka Tegal apan. Ari Astam harita teh ngahulang mikir neangan akal kumaha carana supaya bisa nulungan Bisumini. Sabab lamun teu buru-buru cager mah mata karunya. Barung narusak dagangan anak ancur ku cai, awak gering suku rincug, saha nu tanggung jawab, saha nu kudu usaha. Mangkaning manena can bisa nanggung resiko da can bisa usaha. Ujang, kunaon ngahulang wae? Bisumini setengah hari tengah gebah. Ah henteu bi teu tengah lamun. Tapi keur mikir abdi teh. Neangan akal kumaha carana nulungan bibi, cek Astam terus terang. Nuhun teuing Jang, make jeung mikiran bibi keun wae da geus kieu jadina. Mana kitu geus kersaning nu maha kawasa nu ngersakeun bibi supaya cilaka ku cara kitu. Bisa balik ka imah ge untung, sarta teu potong duanana ge untung keneh bibi mah. Cek Bisumini arita nyaan pasrah teu aral najan cilaka ge. Mun kitu bi ubar musibah mah can sarupa eta. Maksudnya ngan sarupa. Najan cilaka ge untunge pibasaeunana. Warung runtuh untung teh jeung imah. Suku potong untung teu duanana. Jigana teh najan nepi ka maot ge untung deui wae nya. Ceuk Astam bari nyerenge. Da heueuh kitu Jang. Sabab lamun teu kitu rek kumaha atuh da manusa mah eueuh deui. Iwati tu mamprak kana kadar anu geus tumiba. Nya naon deui atuh. Coba naon deui. Geura ku Ujang pikir. Nya. Iwati tu mamprak sakali ka nu maha kawasa. Dan ajan nyebut embung ge. Ayeuna mah geus kaalaman. Yang mending sadra sumerah we kanu maha kawasa. Tumarima kana takdir. Muhun bi, tapi abdi mah hayang nulungan ieu teh supaya ulah kacida teuing ngalangsana. Permias bi abdi bade ka dapur yeuh. Hayang ningalipun bojo na bisaeun mirun seuneu kitu. Nya piraku make teu bisaeun Jang. Jiga tu rek nempo mah jeung bisi rek mandi bebersih. Jiga emang pengesalse mun butuh keur salin. Di kamar hareup aya lomari buka kadinya. Eusina pakaian mangna eta teh. Pek pilihnya sugane aya nu meujeuhna. Ceuk Bisumini harita teu asa-asa kituna teh. Banget kunyaah ka Astam jeung Nyi Samah teh. Nuhun atuh Bi, nuhun. Leos harita Astam teh kacai. Geus kitu terus ka pawon nempo Nyi Samah nu keur mirun seuneu. Nya bisaeun geuningan seuneu dihau geus ngagegebla saeng geus saheng cai tereh ngagolak. Kumaha si bibi teh Kang namoal diubaran kitu? Ceuk Nyi Samah ka salakina kituna bari terus ngasur-ngasur suluh seuneuna beuki ngagegebla harita. Punggu ge matak nyampeurkeun ka dieu rek badami ieu teh. Kumaha atunya da karunya ari teu diubaran mah. Ceuk Astam. Akalane Kang atuh pan akang teh boga batu pamere aki-aki teh. Lain cik ajaran gunakeun eta kumaha we carana mah. Ceuk Nyi Samah ngingetan ka salakina. Heueuh nya da aya ieu cobaan kitu ah. Nya metakeun akal tarekah mah taya salahna Kang. Soal hasil jeung teu na mah kumaha milikna. An muga-muga we kudu maha kawasa diijabah sing mati batu teh. Bener-bener pisan eta teh Nyai. Sok atuh golakeun tah lah caina tah mun geus ngeusian teko mawa ka hareupnya kana baskomnya. Urang pake ngurutan sampean si bibi. Kitu ceuk Astam harita bari terus manehna nangtung. Manggakeun urang sayagikeun Kang. Tah wargi geus kitu mah harita teh Astam nyampeurkeun deui ka Bisumini anu teu bisaeun udar ider. Lantaran sukuna kacida nyerina malah ayeuna mah asana teh beuki nyeri bae.
jadi nyak serak kana sesekelan jeung aya lieur deui diuk ge asa teu napak. Bi, kumaha pami kulemkeun heula? Sawios ulah seueur emutan, mugi-mugi we lah sing enggal damang. Ceuk Astam ka Bisumini. Ih heueuh Jang, pugu hayang ngagoler bibi teh. Da ieu geuningan sirah rada lieur deh. Tapi kumaha atuh ka kamarna? Ieu suku asa tamah nyeri. Nya urang ganong ku abdi lah. Ceuk Astam nawarkeun tanaga. Ah, teu kudu Jang da deukeut ka kamar mah. Beyeng we yap ka dieu bisi rek. Nyobaan nangtung suku sabeula. Nya mangga tuh. Nya harita kene harita Bisumini teh turun tina kursi. Dibayeng ku Astam dibawa ka kamar. Geus tapi terus ngajepat harita bari muringis. Bisumini humarulung teu kuat ku nyeri. Tapi akhirna majempe sukuna asa merenah awak bisa dijepatkeun. Tekung silila wargi Torojol Nyi Samah mawacai haneut dina baskom sakalian jeung elapna anu bersih. Song dibikeun ka salakina bari pok ngomong. Ieu caina Kang. Nya sok tuna di dinya dina kursi. Ceuk Astam bari terus kada kodok kana saku gorentel aya batu sagede nog buyuh teh. Teloba mikir blus kana baskom aya cayan katerang ngagorolong caina oyag ari Astam ngagerentes dina hatena. Nun Gusti Allah nu maha kawasa, Gusti maha ngadang, Gusti maha uninga kana naon-naon dimaksaan ku abdi sadaya. Tayeuna abdi gaduh batu aneh kapendak dina impenan. Upami ieu batu aya mangfaatna mugi sing karaos ayeuna pisan. Upami teu aya mangfaatna bade dipiceun. Rengsing ngagerentes kitu celom lamak teh diancelomkeun kana cai haneut. Geus kitu dipeureut lalaunan. Tuluy nyarita ka Bisumini anu ti tadi nenjokeun kalayan daria. Punten bi ieu sampean anu nyeri ku abdi bade dikompres. Mugi-mugi we sing aya mangfaatna. Ih mangga teh teuing Ujang. Pek kadinya akalan kumaha we carana mah. Ceuk si bibi pasrah sumerah kana naon-naon anu rek dipilampah ku Astam teh. Nya geus kitu mah terus harita diusapan lagi kulamak anu geus dibasuhan ku cihaneut. Karasana asa nikmat, asa nyerep kana sungsum balung. Bisumini rada meureuh deui bari peureum. Sakapeung karasa ngajeletot rada nyeri, sakapeung semu ateul nepikeun ka hayang ngagero tapi ditahan da hayang cager teh. Astam ati-ati pisan digawena teh. Jadi ngelapan suku anu potong lalaunan, celom deui lama kana cai, terus diles kana las kana bincurang, nya kitu jeung kitu bae meunang sabaraha kali. Ari Bisumini mah mimitina mah meureuh deui, nalila-lila mah bet bangun nikmat, nepikeun karib sare Astam jeung Nyi Samah silileret, silih kiceupan. Wargi anu nuju ngadangkeun ieu dongeng Sunda nya dina channel YouTube channel @Mangdina Mara. Wilujeng ngadarongkeun bae kasadayana eta ngatang landung pangbrahmana. Oge peryogi kawina ku wargi Mangdina maca buku dongeng ieu henteu ditambahan teu dikirangan nya wargi. Jadi saayana dina buku kitu tah. Perkawis suanten teu tiasa seueur suanten di pedar kumang. Suanten mah asli we nya nu hiji teh warginya. Anu sanesna mah rekaan sakatiasa mang belajar nyarira atanapi autodidak teh nya. Henteu ka ditu ka dieu diajar we kitu tah. Akang ngabenten-bentenkeun suanten kumargi dina dongeng teh seueur pisan pan suanten teh. Anu ngiring main dina dongeng teh nami si anu seueur pisan wargi. Kuginah ku seueur-seueur ting kadang-kadang sok paliron alias pahili gitu. Tau gitu hapunten kasadayana nya bila suanten sami tadina ieu carios da maklum teu seueur teh gitu tah. Mangga wargi urang lajengkeun di ieu dongeng Sunda. Dina judul Ngadu Teluh teh bagian ke-28.
Astam eureun ngurutanana terus sarita baskom teh dibawa deui ka dapur ku Nyi Samah. Satuluyna mah geus anu sare teh ditinggalkeun sinareureuh supaya tereh cager teh. Wargi sadayana kaayaan di luar rada bengras ayeuna mah ngan teteh geus maju ka burit. Ciling canggis orot, angin ngahiliwir nebak kana dangdaunan sikaracak ting paralak. Urang lembur masih keneh loba anu kaditu ka dieu. Utamana anu dulurna cilaka, boh cilaka badan, boh cilaka barang, sabab teu saeutik anu katinggang kai imahna. Aya ge nu katinggang ku genteng hiber, malah didebak ribut aya imah rek runtuh, tatapakanana oge harita teh dicok-corok ku cileungcang, nepikeun kang ngalalep tihang ngagantung imah nyangeyeng. Bentar lagi ada haus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim lagi. Urang ngajengkeun. Dina kaayaan kitu Nyi Samah jeung Astam geus mandi beresih, geus disalin ku pakaian pamere ti Bisumini. Malah mah cai geus haneut, sanggup geus asa kari amdahar. Tapi can wani rajan lapar ge ditahan da pribumi keur ti Brasare. Keur kitu kurutak anu datang nanggung jukut dina karanjang. Kabeh baraseuh kahujanan. Kitu deui anu bogana pakaian jibreg daya nu tuhur. Barang bus ka imah ngajenghok budak teh lantaran aya Astam jeung Nyi Samah. Keur dariuk dina kursi, budak teh mundur deui teuing era teuing sieun. Parungana teh teguh da pias kawantu ta sehujanan teh. Balicet ka bibir imah terus lumpat teuing ka mana. Atuh Astam jeung Nyi Samah kaget duanana silih pelong. Kumaha ari geus kieu Kang? Eta budak teh pasti sieunneun tah. Sebab can wau ka urang tuh lumpat geuningan. Ceuk Nyi Samah. Tenang Nyai tenang, kene dangke ge bakal datang deui atuh ceuk Astam. Teu salah taksiran Astam teh, teu kungsrila budak teh geus datang deui ngan teu sorangan, dibarengan ku hiji lalaki anu geus kolot teh kayalian iwati Mang Dai. Bus duanana ka jero nu pangheulana budak dituturkeun ku Mang Dai. Punten teh Jang Astam ieu teh. Mang teh kapaksa nganteur Jang Rahla ieu teh. Sabanena teh ari wus-wus bebeja ka embang magar teh di imahna aya semah cenah. Borangan ieu budak teh katurug-turug capek meureunan tas ngaris bari hujanan. Ceuk Mang Dai bari nangtung deukeut lawang. Nama ke sieun Jang Rahla ka dieu ka Akang, da lain sasaha hayap ka dieu. Ulah sieun, da Akang ah moal nanaon. Astam harita ngagupayan ka Rahla, tapi si Rahla teu daekeun. Jang Rahla ieu teh nunulungan indung hidup. Nya ieu istrina anu sarua ngabelaan indung hidup. Pek cicing di dieu ulah sieun da moal nanaon. Bisi teu percaya mah tanyakeun ka indung hidupnya. Pek mang rek balik da moal ena naon moal. Si Rahla harita ngahuleng teu nembalan dikitukeun teh. Leos Mang Dai balik. Atuh si Rahla luak liuk sieunneun. Can wanieun ngadeuketan ka Astam, ari Astam teu tegaeun pok ngomong. Jang Rahla Akang teh aya di dieu. Diajak ku Inung Ujang, lain arek ngaganggu. Lain arek ngaheurinan, tapi keur nulungan Indung Ujang anu cilaka, katinggang meja di warung, kitu ceuk Astam. Kunaon atuh Indung Uing teh eta? Ceuk si Rahla masih kene can ngarti. Cilaka. Sampean anak potong katinggang meja. Mungkin rek ditanyakeun heula ka emak bisi bohong. Ceuk si Rahla bari terus lumpat gura-gero ka indungna. Atuh nu keur sare tibra teh kageuingkeun ku lisik lilir terus sumarurung. Lila-lila pok ngomong harosos da punggululungu keneh. Eta teh saha? Maneh Rahla di kamar. Uing mah itu aya semah. Na ari mah teh kalaka sare geuningan. Kumaha eta lamun semana ngaheureuyaan ka uing tah? Ceuk si Rahla bari nangtung dina lawang kamar. Bisumini atuh nenjo anakna geus datang teh. Terus tengkat lalaunan. Muringis nahan ka nyeri. Geus kitu maksakeun nyarande di tilaman ku angel. Rada nyanda pok ngomong bari gugupai. Ujang,
ka dieu sing deket. Mak aya picaritaeun. Aya naon, Mak? Sirahla ngadeukeutan nangtung gigireun ranjang indungna. Pok bisung ini nyarita leuleui. Rahla, nu aya di imah urang teh lain semah. Tapi lanceuk hidup anak mak nu cikal. Lalakina ngaranna Astam, awewena ngaranna Sama. Hidup ulah asa-asa, ulah bangor, ulah kedang-keding bari dagang tutut, ngewa henteu sopan eta teh. Anggun mah maneh kudu nganuhunkeun, sababnya manehna nu nulungan ka emak. Tatenjo suku emak bareuh hiji. Ieu teh katinggang meja nepi ka tulangna remek. Emak teh bisa lempang. Cik indungna bari nunjuk kana suku nu memang mimiti bareuh. Kumaha nulunganana, Mak? Cik Sirahla bari kerung. Keur hujan gede, angin ngaguruh, gelap dordar, warung teh kabawa angin. Hateupna hiber ka langit, tapi ka ayeuna ge teu balik deui ting ka mana. Tadi dinya ribut, anu keur jajan teh birat lalumpat. Mak katinggang meja, sabab meja didarupak ku nu lumpat. Mak teh ngajeng jehewe teu walak kaya. Bari jeung kahujanan mani ngagebret. Leungeun katinggang ku gelas peupeus, nepikeun ka dewang. Tatenyo getihan keneh karek tuhur ieu teh. Mun emak teh aya nu nulungan, emak teh moal burung ka dijeunatna. Sabab sirah kakeueum ku Cileungcang. Da warung teh kabanyiran, ngan untunge kaburu enu datang. Nyatana Jang Astam jeung Nyi Sama nu saterusna nulungan ka emak. Emak diganong dibawa ka dieu, diubaran, dibantuan nepi ka bisa kieu. Sirahla harita ngaranjug ti korona lok-lokan. Teu ngomong sakecap-kecap asan. Leos indit ninggalkeun indungna serong ka patengahan ka Astam jeung ka Nyi Sama. Anu keur dariuk bari ngadengekeun nu keur ngomong teh. Sirahla harita neuteup ka Astam. Rada lila tapi teu ngomong. Geus kitu red ka Nyi Sama oge sarua teu ngomong. Ngan geus lilana nyampeurkeun ka Astam, brek deku terus munjungan. Ku Astam teu sirikna dirawu bakat ku atoh. Lain atoh di punjungan ku budak, tapi ngarasa bagja yen Sirahla geus ngarti kana pasualan keur kaalaman ku indungna. Bagea kaseh adi akang. Akang teh bunga bisa patepung jeung ujang. Anu rajin, nu daekan, nu taat jeung satia ka kolot. Tah kudu kitu ka indung mahnya, kudu hormat, kudu sumujud. Ceuk Astam rada dumareunda sabab betras inget ka indungna nu geus taya di kieuna. Ras inget ka lanceukna nu mangkuk di lembur kumaha boa nasibna. Nuhun, Kang. Abdi hampura, Kang. Ceuk Sirahla, di tadi ge akang mah geus ngahampura. Sabab ujang taya kasalahan, pek kunjungan ka lanceuk hidup. Taeta teh pamajikan akang, lanceuk hidup keneh. Astam munjungan harita, bener Astam nunjuk ka Nyi Sama, nu ti tadi nenjokeun tenget naker. Sirahla malik nanya ka Nyi Sama, terus munjungan cara ka Astam. Cuk, abdi hapunten, Cuk. Dihampura pisan ujang, nuhun ditampungkeun jeung ece. Nam geura kacai, geura mani sing bersih. Datang tu ujang teh capek jeung tiris. Kawantu tasa hujanan. Cek bisa mah bangun deudeuh, betregreg asa nyawe boga adi pituin. Mangga. Jung Sirahla teh cengkat leos ka tukang rek mandi. Astam jeung Sama silileret, duanana ngarasa bagja, ngarasa bunga, lantaran bisa nyangridkeun tali mimitram, nyambungkeun silaturahim. Nya keur kitu harita Gero bisumi teh nyalukan Astam jeung Nyi Sama teh. Duanana harita teh wargi nyampeurkeun sarta jenarang tung deukeut ranjang bis sumini teh. Aya naon Bi? Ujang, Nyai. Bibi teh bunga liwat saking. Syukurnya hidup. Geus ngaku adik ka anak bibi. Bibi ge moal asa-asa ngaku anak ka Ujang, jeung ka Nyai. Cek bisumini bari cari nakdak. Atur nuhun atuh Bi, abdi ge nganuhunkeun pisan ieu teh ka bibi. Wayahna panguruskeun anak bibi. Bere salin, bere dahar, pek kadinya dalahar adi geus asak sang rumah.
Bibi anteran ka dieu. Bibi ge hayang dahar ngariung tapi suku nyeri keneh. Mangga bi upami palai ngariung urang di dieu we tuangna. Da cekap kang opatan mah. Cek Nyi Samah harita. Heg, kumaha hidup we eta mah. Atuh geus kitu mah terus Nyi Samah nyagikeun kadaharan dibawa ka kamar Bisumini. Sanggeus rengsek mantuan heula sirahla neangan baju keur salin. Geus kitu mah berak harita dalahar balakai cerakan asa nikmat karasana. Bisumini bunga Astam jeung Nyi Samahnya kitu keneh malah waktos nawargi sadayana henteu nyekapan. Rupina dipungkas dicekapkeun duikeun ka dieu we heula. Dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kiliksa bagian nuka 28 wargi sadayana. Sakali deui wargi sok sanayangos ieu mangrupikeun dongeng nya sing tiasa ngajantenkeun landung pangbarahmana tami landung nyalayakeun manah wargi sadayana. Tah sakali deui ku kituna punten nu kasuhun kumargi waktos teu nyekapan dipungkas heula duikeun ka dieu carios Ngadu Teluh bagian nu ka 28 ieu. Wilujeng baturai insyaallah atuh enjing bagian anu ka 28 urang lajengkeun deui. Simkuring mangdina marang ngaturkeun nuhun kaparatosanana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.